sorangan, tuang sorangan. Ayo we. Ma, Naon? ari apa teh ingatan kitu ka abi? Naon maneh ujug-ujug nanyakeun bapak maneh sia teh? Ini kangen maneh ke bapak maneh. Nya kangen atuh man. Mak, orang ulin yuk ka apa yuk? Gane kenor. Sekali deui maneh ngomong kitu awas sia tingalikeun ku indung mah. Tapi kunaon ari emak nih? Emang ulah nih abi kangen ka apa? Nih kan eta oge apa abi? Ulah pokona mah. Maneh tong sok nginget-nginget wae bapak maneh sia teh. Mending indung mah rujit ieu ngadengena age. Nah emak nih, kan kitu-kitu oge eta bapak abi. Heueuh emang eta bapak maneh. Tapi mau sok ngomong-ngomong wae si eta atuh teu apa maneh mah kumaha jelema eta. Nih indung mah nyeri hate ieu. Nih anggar sok ngomong-ngomong wae nu geus areuweuh. Emang apa kumaha gitu? Maneh mah teu apal ieu. Baheula urang mati-matian ieu ngaluarkeun maneh teh. Mana sugan aya digigireun eueuh kenur sia teh. Malah geuningan tingali malah jeung awewe nu sejen geuningan nyeri hate kolot mah ieu. Ai maneh teu ngarasakeun maneh mah jadi kolot kumaha. Masih pantas nu kitu disebut bapak. Tapi mak, kitu-kitu oge kan. Naon kenur maneh dek ngambil bapak maneh? Juk tuturkeun ka itu bapak maneh. Anggen teu apa maneh mah kumaha rasana jadi indung. Baheula ngaluarkeun maneh. Sia teh bapak maneh mah eueuh ieu gigireun aing sia teh. Meni jog. Susul ka itu bapak maneh, susul ka itu. Ngan ulang ngap indung ka indung ieu ku indung dihapusna kakak sia tingalikeun we. Nih mama saing nih, da abi teh butuh atuh sosok bapak teh. Ya kurang naon tuh Nur, emak teh ka maneh teh Nur. Ai maneh disakolakeun enggeut dibere jajan ku emak teh enggeut. Nah ai maneh kitu ka emak, mama nyeri hate ieu. Nih bapak maneh teh ieu kudu inget. Ena maraban maneh henteu sia teh. Nih inget ku indung di paraban ge digedekeun ku indung maneh teh, dikeluarkeun ku indung. Enak maneh geus gejabrog kieu ku saha ku indung. Eueuh bapak maneh mah. Maneh teh anger sok inget-inget wae kanu kitu mah geus. Mantepkeun. Nih egois mama nih, saing. Maneh nu egois mah sia. Juk tuturkeun ka itu bapak maneh. Kan tingalikeun moal dianggap anak deui ku indung gerak. Anger sok ngikutin wae masalah bapana. Teu ingat main nama ieu, baheula kusaha diurus ku urang. Bapana mah mana geuningan eueuh. Maraban. Eueuh mere resiko ka indung teh geuningan. Kana manehna ngomong da bapak urang cenah mana? Bapak urang mah kudu mere resiko, mere jajan. Eueuh ku urang maraban terus geuningan hawaya kieu ka gede. Aing mah jadi teu emut masakna oge. Keneng, tong jadi jug jajanna ka itu we ka batur jug. Aing mah armut masakna oge. Aya we naon we nya ngomongkeun teh. Ngapoe atuh si bencen Nur. Matahari, mata sapi, mata sia, mata duitan, menyinari menyaksikan bersatunya dua banci. Kemarin kita masih berpeyuk tiung di ayun-ayun pais. Pagi ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kali kiben seueur angen. Kali gata ya gegetret. Kali merah. Make jeung seet deui pecin teh. Hoream ka warungna oge. Kaya jalmi kitu nya. Tuh. Anak tuyul. Kali goblok teu sopan anak tuyul cenah. Naon Umi? Ieu, Umi teh bade miwarang, teu sawios.
Nih nyangges ngahina nih nyanita deui nih. Mung nih kan aya si Fitri atuh nih tita we si Fitri nih anak Umi nih anu paling soleha. Fitri mah teu kenging ka warung atuh bilihna capek karunya engke diseseulan ku bapana akan bapana mah ustad engke diseseulan gerak ku bapana mending Siti we Siti sok buru Siti nya ari ka anak sorangan gerak nih jeung we atuh ku Umi nih da abi ge capek Umi nih saaing enggal atuh Siti nih da Siti mah cantik nih sok buru enggal atuh nih Umi panas dek ka warungna enggal ke diburuhan ku Umi sok buru enggal dia atuh diburuhan mah 5.000 nya Astagfirullahalazim Siti ngingna wis pamali eta teh saur Bapak Fitri oge Bapak Fitri makan ustad nih sadipasihana we atuh nih sok enggal buru enggal nih dia tuh nih meuli naon ya pangmeserkeun pecin gopeun gitu ya Jung nih atuh Umi meuni kagok nih gopeun nih sakalian atuh nih meh teu bulak-balik cekap eta teh Siti kanggo sabulaneun Umi mah pecin sakitu teh nih ya enggal ya pecin gopeun Siti buruhna 50 peraknya kade tong teuing nya 50 perak nih naon 50 perak nih mau yang 2.000 ih cekap eta kanggo permen mah sok enggal atuh burukeun buru enggal Umi nuju masak ya kaburu tutung tuh tinggal nih nya atuh nih antosan nih dia nya sok enggalannya tong lami nih sia riweuh pisannya nih berapa ngaji 50 perak kudu labuh heula ini bieu teh lah jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah aku takut sayangmu terbagi ngerangkianya imah teh jelmaan waduh ini mah dikasih samping bola kayak malingna kayak dia aku takut sayangmu terbagi pada orang anyang disatir kenaon itu Ketil Ketil emang terang ada yang kunaon mana kunaon mana nah mending jika nu muyung siapa jika nu benang ku awak cu urang teh mending keur parusing ieu teh da cai dah loba atuh sia teh mending obat nyeri hulu mah mending mah nya teh kabeuli atuh perahan obat 500-an lain nyeri hulu ku cu urang mah mending nya keur sedih we atuh Hidih sedih cenah sedih kunaon ai maneh atuh meni asa kakaraheun seorang itil sedih biasa lagi ceria wae kunaon maneh masih sedih sia teh iya kucu tadi teh si Kenur ngomong ka urang cenah non nanyakeun bapana terus hayang ulin ke bapana cenah urang teh lain teu hayang kucu meni apa sorangan meureun maneh kumaha jelema itu heuh sih ngarti urang oge nya inget baheula maneh ripuh ngaheujeun salaki maneh eueuh ukur urang aya 2 anyis jenab geuningan sih nih sungguh menyedihkan kece ta eta ieu disaprek eta urang jadi benci pisan ieu ka Bapak si Kenur teh geuleuh aing mah teu hayang nali beungeutna oge
sih ce ngarti urang oge tapi ce kan kieu nya urang teh sebagai kolot ieu ulah ngagugu teuing ka ego dangaran budak mah ieu teu apal nanaon keun we urang anu geuleuh mah tapi tong sok mawa budak ieu komokan ke sekenur kawin pasti kan kete walina teh ke bapana meureunan moal ku batur moal ke ce dipaehkeun we ku urang mah tong kitu tiel maneh teh sia teh ini tega pisan da meureun sikeun teh ieu apaleun bapana teh aya keneh pasti bakal nyari hateun ieu dipaehkeun mah heuh terus urang teh kudu kumaha atuh ceuk sok we yeuh cek urang mah ayeuna mah sikeun bebaskeun we yeuh deuk panggih jeung bapana sok we jugeun ku maneh teh ulah diulah-ulah bae urang we maneh we enak anu ngewa ka bapana tapi budak mah ulah nepikeun ka ngewa ulah nepikeun ka babawa kanu masalah geus we cukup maneh ieu karunya ka si Kenur bawa bapana teh meunang hayang panggih jeung si Kenur begitu pun sebalikna si Kenur ge hayang panggih kan jeung bapana Eta bila abam nuklir diledakan akan musnah kehidupan di dunia. Eta bila bom nuklir diledakkan akan musnah kehidupan di dunia. Umi atos Umi ieu kurang cenah cicisna 2000 nah kirang emang meser naon cikan ya Allah Siti nya atuh kirang ai Siti nih da meser asin ieu mah sanes asin ari Siti nih pecin naon da asin tadi mah ngomongna oge astagfirullahalazim budak-budak geus budeg nih pecin ari Siti nih juga liron gede pecin kitu sanes asin jik moal nih ngagawekeun pisan Umi nih cung we ku Umi nih tukerkeun Siti teh denger cepilna mata kadangukeun boga jejebir teh atuh nih dia kan abruna dia kan mung da geus dijajankeun tuh nya kanu jajan mah diheulakeun geras Siti mah nih aya teh tingali salah nih malah meser asin pecin ari Siti atuh nih kumaha tuh ieu nya tuh nih kanu jajan mah nomor 1 nih cung atuh kerkeun we ku Umi nih abi mah deuk ameng nih assalamualaikum waalaikumsalam nah ari anak Cijebagnya Gusti Nu Agung Masya Allah tabarakallah kumaha atunya Umi ini coba nuju masak deui nuju hoream teh Fitri terus mah keur kege anu sa heeh keur eta we sok siap rada sok action nah mana ujug-ujug nanyakeun pokok nah mana ujug-ujug ngomongkeun bapak maneh kangen maneh ka bapak maneh nanyakeun nanyakeun ayo tutung action nah maneh nanyakeun bapak maneh ujuk-ujuk anjing ngomong tadi ujug-ujug nya ujuk-ujuk nanyakeun lain ujuk-ujuk ngomongkeun action nah maneh ujug-ujug nanyakeun bapak ulah nih bapak lihat Bismillahirrahmanirrahim action naon maneh ujug-ujug nanyakeun bapak maneh nah sini jeung atuh ya ieu teh ngonten ibu-ibu sok action naon maneh ujug-ujug nanyakeun bapak maneh maneh ini ai maneh terus maneh ganeng Kenur sekali deui maneh ngomong gitu tinggali we
Ieu nyeri hatena inung kumaha? Baheula inung jeung ngajurukeun maneh, ngajurukeun ngaluarkeun maneh nya. Action. Maneh mah teu- Sok. Action. masih pantas nu kitu disebut bapak. Maneh Entar biarkan lenganna eta. Oh. Sok. Action. masih pantas nu kitu disebut bapak. Iya di dia. Oh anjing. Action. Masih pantas nu kitu disebut bapak. Anger. Ingat mah nama ieu, baheula kusaha diurus ku urang. Ini bapak nang heula. Action. Anjing gede. Action. Iya aing tah hilap ku ieu ih. Action. Jadi tak muat aing mah masakna oge meni. Keneng, nggak tong jajan, orang tong jadi jajan. Action. Aing mau jadi tak. Jangan sampai diajak. Kurang tarik. Oh, ketarik. Cepreng. Ente cemprengan bieu mah gua. Action. Oh, batur, salaki maneh eueuh ukur urang. Anjing, kumaha sih? Action. Heueuh sih ngarti urang oge. Lain inget baheula heueuh maneh ngahujun. Eueuh salaki maneh. Heueuh. Anjing. Dengar cepilna nih, mata kandangukeun pami umi. Oh, kudu lembutnya. Ti ah nih. Bukan buruhna. Mana henteu da? Yo rolling and action. Buat tuh. Action. Udah ketering atuh, action. Ya yang kieu bisa bisa.